Kuring apal, tanggung jawab jadi guru teh teu sagawaya. Teu bisa heureuy mun urang boga predikat guru teh. Sanajan lain di sakola, kuring anger disebutna bu guru. Mun ka masjid, ku tatangga anger we osok disebut bu guru. Apal kuring ge yen guru teh pahlawan, cenah mah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi naha, ongko kuring teh pahlawan, tapi da kanyeri jeung beban jadi guru teh kacida perihna. Kacida hesena. Kok mau di zaman kiwari mah yang hareupan budak ayeuna nu mental jeung karakterna geus kabawakeun ku pangaruh globalisasi. Geus luntur tah etika tata krama anu dicenah dijunjung luhur. Budak ayeuna mah teu ngahargaan saeutik-eutik acan ka kuring. Di dieu kuring mikir, nah emang salah kuring nu teu balik ngajarna atawa emang budak-budakna anu geus teu apal naon nu ngaranna sopan santun teh. Kuring geus neangan cara naon wae anu bisa dipake keur ngajar ngarah budak teh bisa kana pangajaranna. Tapi naha geuning, budak namang kalah jonjon we nyaon HP, ngobrol jeung babaturan, ngadengikeun lalaguan. Waktuna ditanya, ngaharuleung, teu apal naon-naon acan nu geus diajarkeun. Kolotna protes ka kuring, pajar cenah kuring teu balik ngajarna. Ieu teh heueuh kuring teu balik. Atawa budak manehna nu salah, nu geus teu bisa ngahargaan guruna sorangan. Ka kantor pupuh sakola ngadu, cenah kuring guru nu teu balik. Astagfirullahalazim. Gusti nu mau unina. Kudu kumaha kuring yang hareupan kitu. Pantes kitu kuring teh disebut pahlawan mun jiga kieu wae. Iwal ti sabar jeung sabar nu bisa nyemangatan diri ieu. Kuring ngarasa salah, tapi kuring teh geus usaha ngarubah ngadidik barudak yen bisa apal diri kanu ngaranna etika. Tapi untungna aya keneh hiji dua budak anu bisa jadi semangat kuring dina ngajar. Ieu budak nu dididik ku kolotna. Budak nu ngarti kana etika, nu nyieun diri ieu semangat. Yen kuring teh kudu bisa ngadidik nu lain meh hade kalakuanna jeung teu ninggalkeun sopan santun anu jadi pangluhurna. Thank you.